Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun ari ieu eta anu penting. Walau qala jeung lamun nyarita saha amin anu bodo, a'toitu talaki kana lapad a'toitu talaki pulanatan. A'toitu mikeun kuring talaki kana talak kuring tah. Nu biasana make to ieu mah make ta. Pulanatan ka pulan. Bitai kalawan make ta. Aw tolakaha atanapi kana lapad tolakaha. Bil kafi kalawan make kaf. Jadi sanes ku qaf tapi ku kaf. Aw dalakoha atawa kana lapad dalakoha. Bidali kalawan make dal. Waqa'a tah tumiba bihi ku ieu kaol anu sadayana naon at-tolaqu tolak. Wa kana jeung kabuktian itu tolak teh sorihan eta tolak anu sorehah. Fi haqqihi di hakna itu anu bodo si amin. Illam yutawi lamun teu mah henteu ngabisakeun hu ka si amin naon lisanuhu lisana si ami illa ala hadzal lafdi kajaba kana ieu lapad al mubaddali anu digantikeun. Aw kana atawa kabuktian itu si ami teh miman eta tetep ti sebagian jalma lugatuhu anu ari lugotna ieu man kazalika eta nya kitu mazkur bitai atanapi bil kafi atanapi bidali. Kama seperti perkara sorroha anu tos ngajelaskeun bihi kana eta ma saha al Jalal Bulkini Syekh Imam Jalal al Bulkini. Wa tamada jeung geus tatagenan hukana ieu ma sorroha saha jam'un mutaakhiruna ulama loba anu pandeuri kabeh. Wa jeung tos matwakeun bihi kana ieu ma saha jam'un ulama loba min masyayikhina ti pirang-pirang guru urang sadaya. Wa illa jeung lamun tea mah henteu itu illam yutawi lisanuhu bahwa maka ari itu tolak eta kinayatun kinayah berarti butuh kana niat. Li anna zalikal ibdala karna sanyana itu ngagantikeun lahu pikeun si ami eta aslun fil lugati asal dina lugotna. Tah eta lamun teh mah aya nu bodo ngarobah-robah lapad ngarobah-robah huruf. Wa yaqau jeung tumiba itu tolak pi kinayatin kalawan kinayah. Wa hiya jeung ari ieu kinayah teh ma eta perkara yuhtamalu anu narima dipanteskeun ieu ma at-talaqo kana tolak wa ghairuhu jeung kana lian ti tolak ingkanat lamun teu ma aya bukti ieu kinayah ma'a niyatin sartana niat. Nah kadua aya tolak kalawan tolak kinayah. Liiqoi tolaki pikeun nibakeun tolak. Muqtarinatin anu ngabarengan ieu niat bi awwaliha dina awalna itu kinayah ai al kinayati tegasna kinayah. Wa ta'biri jeung ari bahasa kuring bi muqtarinatin kana lapad muqtarinah bi awwaliha eta huwa ari ieu ta'biri ma eta perkara rajjaha anu tos ngunggulkeun hu kana eta ma sa katsiruna ulama loba. Wa tamada jeung geus tatagenan hu kana eta ma saha al Asnawi Imam Asnawi wa Syaikhu Zakaria jeung Syekh Zakaria. Tabaan karena nuturkeun li jam'in muhaqqiqina ka ulama loba anu ahli tahqiq kabeh. Wa rajjaha jeung geus ngunggulkeun Imam Nawawi fi Aslil Raudhati dina asal kitab Raudhah. Kaulna kieu al-iktifaa kana ngalap cukup bil muqarinati kana muqarinah
ngabarengan liba dilabdi kana sebagian lapad. Walau li akhirih jeung sanajan kana akhirna lapad. Jadi lapad tina tolak kinayahna. Nu penting mah cenah saur Imam Nawawi mah cukup muqaronah kana sebagian lapad tolak kinayah. Sok sanajan akhirna. Wahia jeung ari itu kinayah teh ieu contoh-contoh bahasa tolak kinayah. Misalna kieu eta ka anti alayya haramun seperti contoh lapad anti alayya haramun anti ari anjeun alayya ka kuring eta haramun haram. Aw haramtuki atawa lapad haramtuki haramtu ngaharamkeun kuring ki ka anjeun. Aw halalullahi alayya haramun atawa lapad halalullahi alayya haramun halalullahi ari halal ti Allah alayya ka kuring eta haramun haram. Walau ta'arafu jeung sanajan naaripan para ulama hu kana ieu halalullah tolakon kana tolak. Khilafan kalawan ngabedaan lirrafi'i ka Imam Rafi'i. Jadi cek Imam Rafi'i mah bahasa halalullah teh henteu identik kana tolak. Walau nawa jeung lamun nganiatan si jaod tahrima ainiha kana ngaharamkeun datiahna itu si jaojah aw nahwa parjiha atawa kana saumpama parjina itu zaujah aw wat'aha atawa ngaharamkeun kana ngawatina itu zaujah lam tahrum tah teu haram itu zaujah. Walaihi jeung eta tetep wajib ka si zaoj mislu kifarati yaminin ari pantarna kiparat sumpah wa ilam yato jeung sanajan teu ngawati itu si zaoj. Walau qala jeung lamun ngucap si zaoj hada saubu aw ta'amu haramun alayya. Kana lapad hada saub aw ta'amu haramun alayya. Hada saubu ari ieu pakaian aw ta'amu atawa ari ieu dahareun. Eta haramun haram alayya ka kuring. Kumaha lamun kitu palagun tah eta malaga. La syai'a teu aya hukum naon-naon eta tetep fihi dina ieu kaul hada saub aw ta'amu haramun alayya. Contoh deui wa anta khaliyatun contoh kinayah misalna wa anti khaliyatun jeung ari anjeun eta khaliyatun anu kosong. Ai minaz zauji tegasna ti salaki. Fa'ilatun ari khaliyatun eta wazan fa'ilatun bimakna fa'ilatin kalawan makna fa'ilah berarti isim fa'il. Au bari'atun atawa lapad bari'ah. Misalna teh anti bari'atun. Au bari'atun atawa ari anjeun eta anu lubar minhu ti ieu zaoj. Wa bainun ay mufaraqatun jeung eta anu bain anu jauh ay mufaraqatun tegasna mah anu dipisah. Misalna teh anti bainun kitu nya. Ari anjeun eta anu bain. Nah, eta kinayah. Wa ka anti hurratun jeung seperti contoh lapad ka anti hurratun. Anti ari anjeun hurratun eta anu merdeka. Wa mutallaq wa mutlaqatun. Jadi bahasana wa mutlaqatun jeung anu dileupas bitakhfifil lami kalawan ditakhfifkeun lamna. Jadi sanes mutallaqah tapi mutlaqah dileupaskeun. Au atlaqtuki atawa contoh lapad atlaqtuki. Atlaqtu ngaleupaskeun kuring ki ka anjeun. Contoh deui nu bahasa kinayah wa anti ka ummi seperti jeung contoh lapad anti ka ummi. Anti ari anjeun ka ummi eta tetep seperti indung kuring.
au binti atawa seperti anak awewe kuring, au ukhti atawa seperti dulur awewe kuring. Wakaya binti jeung seperti contoh lapad ya binti. He anak awewe kuring, limumkinati kauniha ka anu mungkin kabuktianana eta si zaoj bintahu eta anak awewena itu si naon si zaoj. Limumkinati kauniha ka anu mungkin kabuktiana zaujah bintahu eta anak awewena zaoj. Misalna teh bihtimali sinni ku narima pantes umurna. Wa in kanat jeung sanajan kabuktian itu si zaujah eta ma'lumatan nasabi anu dikanyahokeun nasab turunanana. Wa ka taktuki jeung seperti contoh lapad taktuki bahasa kinayah ieu taktuk. Taktu ngamerdekakeun kuring ki ka anjeun, wa taroktu jeung ninggalkeun kuring ki ka anjeun. Jeung contoh di wakototu nikahaki, kototu megatkeun kuring nikahaki kana nikah anjeun. Wa azaltuki jeung contoh lapad azaltuki, azaltu ngaleungitkeun kuring ki ka anjeun. Wa ahlaltuki jeung contoh lapad ahlaltuki, ahlaltu ngahalalkeun kuring ki ka anjeun. Ailil azwaji tegasna mah ka pirang-pirang salaki. Pirang-pirang salakieun. Wa asyroktuki ma'a fulanah jeung ngarejeungkeun kuring ki ka anjeun ma'a fulanah sarta fulanah. Istri waqtu likot bari nyata geus ditolak ieu fulanah minhu ti si zaoj au min ghairihi atawa ti selain zaoj. Wa katazawuji, tazawwiji jeung seperti contoh lapad tazawuji, tazawuji kudu kawin anjeun, kudu nikah anjeun aili anni tolaktu. Karna sanyana kuring eta tolaktu nolak kuring ki ka anjeun. Wa anti halalun li ghairi jeung lapad anti halalun li ghairi, anti ari anjeun eta halalun halal li ghairi pikeun lian ti kuring. Bikhilafi qaulihi kalawan beda ucapan si zaoj lil wali ka si wali. Misalna teh ka walina ngobrol kieu zawijha, zawij kudu ngawinkeun anjeun waliha ka eta zaujah fa innahu. Ieu bahasa zawijha nitah ka wali mah fa innahu tasanyana qaul ieu zawijha eta sorihun tolak anu soreha. Eta mah teu kudu niat soreha. Hatanapi contoh di wa tadi jeung kudu gawe iddah anjeun awewe li anni karna sanyana kuring eta tolaktu nolak kuring ki ka anjeun. Wa wadaini minal wada, wa wadai jeung kudu ninggalkeun anjeun ni ka kuring minal wadai. Tina naon tina ninggalkeun aili anni karna sanyana kuring eta tolaktu nolak kuring ki ka anjeun. Wa ka khudhi jeung seperti contoh lapad khudhi tolakoki, khudhi kudu nyokot anjeun tolakoki kana tolak anjeun. Wala hajata jeung teu aya pangabutuh eta tetep li pikeun kuring piki di anjeun. Li anni tegasna karna sanyana kuring eta tolaktu nolak kuring ki ka anjeun. Walasti jeung lain anjeun eta zaujati pamajikan kuring. Ilam yaqa lamun teh mah henteu tumiba itu lapad fi jawabi da'wa dina jawab da'wa. Wa ila jeung lamun teh mah henteu itu illam yaqa fi jawabi da'wa berarti tumibana ieu mah dina jawab da'wa fa iqrarun ta eta mah iqrar bitolak, iqrar kana tolak. Wa kadzahaba tolakoki jeung seperti contoh lapaz zahaba tolakuki, zahaba leungit naon tolakuki tolak anjeun au sakoto atawa lagrag naon tolakuki tolak anjeun in fa'alti lamun migawe anjeun kaza kana anu.